Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya sadayana wilujeng enjing nuhnya suasana di lemur mah kieu nya. Isuk-isuk teh seger teh udara teh. Mung cuaca sigana rada mendung ayeuna teh. Tuh suara manuk masih kene tarik. Masih kene asri lah kabilangna. Satacana kamari sempatnya aya anu ngobrol gitu, anu nyinggung ka simkuring nyaeta saur teh kieu cenah. Jadi orang teh kudu kreatif. Maksudna pikeun jalma nu kreatif model aya lahan anu nganggur dipayun samodel kieu ieu sawah. Teras anu misalkan nya nu model ka ieu teh bisa janten cuan lah. Janten penghasilan. Tapi mungkin panginten teu sagampil gitu panginten. Dari niat atau napi keinginan mah parantos aya sadayana oge. Mungkin ngopraktek nya panginten seueur pengeluaran seueur modal. Ayeuna urang saurna papelakan teh mah da henteu cekap ku aci 1000 2000. Kedah aya modal anu dikaluarkeun. Mung janten intina mah segala rupiah oge meureun teu sagampil anu diucapkeun. Gitu. Butuh praktek intina. Nah, praktek eta teh henteu gampil, butuh pertimbangan, butuh pengkajian. Muhun rupina janten upami bade intina mah kesimpulanna upami bade meureunna nya masihan solusi atau napi itu ieu teh harus atau napi kudu dipikirkeun heula lah intina. Mohon sakitu wae ti abdi nya. Suasana enjing-enjing di wilayah abdi anu sakieu sejukna